waliullah nu berangkat di pemerintahan aya, nu di perekonomian aya, anu berangkat di pertanian aya. Atuh waliullah mah tuh kumahanya na bae. Lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah, eta teh aya ku ari ge. Maksudna nyana biasa bae, kadang-kadang kuku cuprakan di laut, kadang-kadang mah atuh biasa tani, kadang tapi mun dipanggihan kan hese. Aya di Jampang atau ayah sarua bae, kadang-kadang ke kebon, kadang-kadang ke laut, kadang-kadang tapi hese urang neuk ngobrol hese. Termasuk di Pandeglang atau ayah, kadang-kadang ke gunung, kadang-kadang ngobrol, kadang-kadang tapi ngobrol serius teu bisa. Lamun eueuh nu karar itu di kumaha. Iyalah ruh diaturlah melalui guru mursyid, murid ngaranna aya nu langsung murad cara Kifudel bin Iyad dimurad ku Gusti Allah, dan sederetan wali Allah nu dimurad termasuk Gus Dur ti Leuletik Khari. Geus hese urang nyaritakeunana jelema menyikapi Gus Dur iyalah itulah sabodoannya nama, tapi terbukti jeung loba-loba di wali-wali Allah anu dimurad ketika letikna geus khari kul adat urusan Allah teh mah jeung Allah. Aya anu zikir bae tapi malah resep kana dunia, malah zikirna ge jang dunia. Atuh Kifudoli maca sholawat ge jang supaya loba undangan. Atuh terus bae atuh Haji Pendi baca sholawat jang karung supaya laku. Mah usah potong. Beres itu beres babacaan teh jadi lain tambah bagus tambah kredit. Nah atuh lalaunan setelah melalui guru mursyid kieu carana mulai engke ge aya satu ketenangan Allah meres rusuk ka jero hate. Diawali ku menyikapi dunia ternyata eueuh hiji ayat nu nyaritakeun dunia teh mulia. Kabeh mataul gurur. Kabeh dunia teh tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Selalu kitu-kitu. Ad-dunya bahrun amiq. Qad gharqa nasun katsir. Dibacakeun ku khatib ittaqullah. Khatib Jumat. Tukang khutbah ittaqullah wa'lamu. Sial tak khotib. Turun khutbah yang dibayar. Kan goblok tak khotib. Di pondok tarolol kabeh gitu. Nyana nu ngomong wa'lamu ittaqullah. Wahara tak khotib. Atuh ieu na ge digetruk-getrukkeun ku nyana. Naon agara? Tungkadna truk ittaqullah wa'lamu. Sial tak khotib. Nah dunia bahrun amik kun gori kon asun kasih. Dunia bagaikan laut anu ngerem loba jelema nu kakerem ku laut. Eureun khutbah minta duit. Eta kiai deui goblok. Deuk iraha tuh bener eta kiai. Nyana nu khutbah jana nu hayang. Kukula pernah dipidatokeun marah ka kula. Kiai nu hayang dibayar teh kuari gitu lo ka dieu kuari. Bisa bodoh tuh aing mah. Butuh teu aing ka sia. Di akhirat sia ku aing ditunjuk sia. Ye parang sana. Ajeuna urang pajar mumusuhan. Padahal mah teman nafsuna. Pedah kula teh dibere-bere sebenarnya mah. Lamun nyana bagi dua mah moal. Teu bareres. Nebuh kula mah bodoh nya deuk barah deuk teu urusan nyana. Engke ge karasa nya ketika sakaratul maut. Masa ibadah dibayar? Engke masih puasa ge yang dibayar. Tuh age budak leutik ja. Ceng puasanya engke ku abah dibere 50.000. Oh, bere. Sore bae nyana mah. Dibagi mana? Age orok ka mun kos kitu mah. Abah kula osok tak kos kitu baheula. Tabang ngadidik supaya daek puasa. Puasa cenah ke dibere duit. Ka Haji Bidin mah minta duit teu puasa nyana mah. Duitnya mah dicokot ku jasa. Nah gak didik bisaan kolot bah. Bere supaya daek doang. Engke ge mikir ka kolot dageun masa menta bae.
nanti lamun aya khotib minta duit orok teh seperti mah hampura kiai nusuk minta duit asa cenah aing balik atuh ulah ka nyahoan tahan heula sakedeung aduh ya Allah ya Rabb masyaallah atur supaya murni. Setelah diatur jadilah waliyun min auliyaillah waliullah. Cik Tuhan Syekh Abdul Qadir lamun kula sadetik henteu inget ka Allah anggap kula lain muslim. Oh harap Tuhan Syekh Abdul Qadir. Syekh Abu Hasan Az-Zazili lamun kula sadetik teu inget ka Allah anggap kula ieu kafir. Leuwih dahsyat ngomong. Ku sebab naon? Ku sebab geus eueuh jasa hahalang. Selalu jeung Allah ka mana atas perintah Allah, atas gerak Allah. Cek Abu Hasan Azhari hese neangan hahalang di hate kula. Di tangan ka mana bae jeung di mana bae hese aya hahalang. Sehingga kanyahoan naon nu aya di luhur langit, naon nu aya di handapeun bumi ngan nyana embung. Gusti ulah dibere kos kieu. Sebab abdi mah lain eta maksud abdi mah ibadah ka Gusti. Mantap ketika aya muridna anu capeun jasa ibadah asal udang peuting kesangan asal udang peuting kesangan bebeja ka Abu Hasan mama abdi mah ieu capek bae ibadah ai kitu sih hayang ulah capek hayang tenang aya hayang tenang mah nafsu sia ibadah mah deuk tenang deuk geunaheun deuk capek ibadah mah ka Allah nu mere capek Allah nu mere geunaheun Allah nu mere tenang Allah ulah dipake ka hayang teh mah kumaha nu merena takarak terbuka jaheuh. Apan urang mah zikir ge hayang tenang lantaran ala bizikrillah tatmainnul qulub. Padahal mah zikir ke dibere ulah boga maksud hayang tenang. Lamun boga hayang tenang berarti nafsu urang atuh lain ka Allah teh makana tenang. Berarti tenang jadi pangeran. Kakaraknya terbuka masyaallah jahil. Atuh ibadah mah ibadah mah. Weh capek-capek ibadah mah. Weh tenang-tenang. Ja ibadah sia mah kitu asal boga duit be tenang. Asal teu boga sama geus akur bae pan. Asal teu boga duit be capek malah teu tahajud acan. Kunaon ieu parusing boro-boro tahajud. Tuh, jadi sasaran be tahajud teh. Geus kadar kitu pan sia mah. Maju pendi kok ieu tahajud hebat-hebat. Oh, karung satreuk laku alhamdulillah. Kadituna teu tahajud kunaon rugi. Teu beres tapi ibadah kos kitu mah. Ibadah mah ulah hayang tenang, ulah hayang ngeunah, ulah hayang tenang. Nu penting ibadah ka Allah mere kuat mere tenang mere senang mere capek Allah teh mah urusanana sanajan wali ge aya bae nu dibere capek eta ketika bebeja atuh capek nang Allah ku Allah teh fluktuatif ditaikeun diturunkeun perasaan urang dingeunahkeun dihenteukeun dicapekeun dihenteukeun deuk nyoba ka walina datang ka mana sia ketika capek datang ke mana sia ketika gering, datang ke mana sia ketika susah. Ai kitu mah dibere sehat, dibere boga duit, pamajikan huhahehe atuh pantes. Sia bisa tahajud, dia bisa nganamatkeun Al-Qur'an ge. Kuari sia, kuari dibere gering, pamajikan marah bae, duit teu gablek. Aya nyaho. Pere teh tuh, parah tuh caknya tuh ya. Pagaweannya na meureun. Nah, itu deuk istiqomah teh hese. Nah, ketika urang inget aing mah ibadah ka Allah, nu mere capek ge Allah atuh terus bae. Aing mah ibadah ka Allah dibere tenang nang Allah. Aing mah ibadah ka Allah dibere senang nang Allah. Hayu bae geus ka Allah, capek, ngeunaheun, tenang. Henteu ka Allah ieu lain ka capek, lain ka tenang. Beres karek ibadah. Lamun urang teu dituduhkeun ku wali Allah moal nyaho. Urang mah hayang ngeunah bae sagala. Dahar ge asal dicip-icip teu ngeunah bae ka ditukeun. Ajajat ka ditukeun. Malah kebelah dia nama. Neng, sia teu bisa masak ieu rumah tangga geus kebal-kebal. Goblok meureun sia mah. Mulai geus aya goblogan di dinya. Tangkorak sia, aing kawin deui ge ieu. Nah, mulai geus. Lain gebagusan deui pemajikan. Atuh, nyayur asem ge dikonengan penting. Salah pemajikan ge serba salah. Tapi cak abah teh apa? Ai waliullah mah lain kitu. Neng, nyayur asem, di alam bae masak neng mamun geus masak ngeunah jasa. Apanya ge bari sising sate. Eta dongeng abah bisa aja sate abah.
Masya Allah ku bunga-bunga nanya asem teh di konengan. Ya Allah ya Rabbi cak salah kieu si pamajikan kudu jadi kieu. Waduh Masya Allah terus dia diicip-icip neng hebat amat di sayur asem di konengan. Sakitu ge saeutik konengna. Waduh cak salah ki kumaha mun isuk loba jasa ya konengna. Masya Allah tak teu ngalemna. Geus sakitu ayahana atuh langsung dicarekan. Masya Allah. Nah, iyalah waliullah. Ai daek dahar, itu daek dahar, itu daek ulah. Cekeun geunah. Aduh, isuk datu bejaan deui nu loba neng kana nengna. Kayaknya na mikir bener henteu si aing. diatur teh. Maksudna kumaha? Ulah aya masih wallah. Cara nu geus jarana di wali-wali Allah. Minimal orang bisa setengah geus mantep jasa. Emang orang tadi didelekeun gitu ku wali Allah. Didelekeun saha anu endek berangkat emang teh nyawa-nyawa. Kobo Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Urang ngabangsa ka Tuan Syekh Abdul Qadir emang Tuan Syekh Abdul Qadir teu nyahueun kitu nyana dihadiahan mepan nyana teu maot. Urang ngabangsa ka Abu Hasan Asy-Syadzili emang nyana teu nyahueun panjana teh teu maot nyana mah. Ieu lamun dicaritakeun kehidupan para wali leuwih hebat tibatan kahirupan nu hariru. Maksudnya eratna hubungan antara kutub jeung bawahan. Urang mah teu nyaho lamun gunung ngobrol jeung gunung, urang mah teu nyaho lamun tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, urang mah teu nyaho lamun batu ngobrol jeung batu. Hanya wali-wali Allah lah anu nyarahoan. Lamun batu ngobrol jeung batu, tangkal kayu ngobrol jeung tangkal kayu, gunung ngobrol jeung gunung, atuh komo manusia anu hadiah kanyana. Mun Masya Allah. Tuan Abdul Qadir teh takkan leulekeun we hibernya mana nusuk unggal peuting ka aing hadiah. Tuh, Haji Pendi kan pernah ngajajal pantilok ya mah. Tilok aju ngajajal ira Hadratir Ruhi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani quddusallahu sirruh dibaca. Langsung datang beng. Aya naon sia Pendi? Didagor gua sia. Atuh lain Tuan Abdul Qadir dengan Raja Jin datang sembarangan sia. Atuh sing hade da aya aturan-aturan tersendiri nyingkabkeun hijab mantak-tak dibere impian-impian nu istimewa asli impianana. Lantaran lain timbul tina nafsu. Ketika orang ibadah make sodri nafsu aya kene, ketika orang ibadah make kolbu aya nafsu kene, ketika orang nyulusup geus kana fuad mulai nafsu geus eueuh, ketika orang geus jadi lub sirrul asrar moal aya nafsuan, moal aya nafsuan. Hirup teh geus teu diatur-atur ku makhluk, hanya Allah hiji geraknya na kumaha ceuk Allah, kiceupnya na kumaha ceuk Allah, moal nyanahan. Sewaktu-waktu engke teu dibere ku Gusti Allah hanya untuk mencoba ka istiqomahanana. Jadi tujuan apa henteu karomahna. Besi nyana boga tujuan karomah cabut karomahna. Teu diijabah doana. Wali moal gentar ku sebab teu dibere karomah. Biasa bae. Waktu diijabah, waktu henteu lain urusan. Urang makan lain. Ya aing geus ngabudah-budah kan henteu bae segala teh. Naon deui nu dibaca jeung geus beak ieu babacaan. Can dihasilkan karya memang lain mendek eureun tah eta nu dimaksud ulah kos kitu. Haju eureun pan ka ditu sebab ibadahna hayang karomah. Ibadahna yang mulia lain ka Allah. Wali bente iya tuh urusan dijawab urusan Allah. Boro-boro eta taeh ya tuh urusan Allah. Masya Allah karim. Deuk kumaha? Tuh, kuari diatur. Wusul ilallah. Geus eueuh nafsu. Nafsu mana nu kudu ditarik, nafsu mana nu kudu dipicen. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhba, latifatul nafas, latifatul qalb. Berbagai latifah di dinya teh aya muatan-muatan. Di dinyalah mana nu kudu ditarik, mana nu kudu dipicen sesuai jeung aturan guru. Zikirna gengke diatur ku guru. Timimiti jahar la ilaha illallah, datang ke khafi Allah Allah, datang ke huwa datang ke al-haq datang ke al-hayyu al-qayyum al-jabbar sesuai jeung aturanana teu meunang pindah urang ti lama budak bihakin datang ka maksуда lamun eueuh nu mindahkeun. Tidak lama sudah ulah pindah kana lamat luba lamun eueuh nu mindahkeunana guru mursyid jeung urangna geus kanyahoan aya perasaan tersendiri.
guru mursyid moal nyalahan ketika orang pindah rasanya heueun moal disebut mursyid atuh lain haji mursyid mah ya teu sakadar haji mursyid mah atuh lain deui ieu nu batak disebut mursyid geus eueuh duniaan sehingga nyaho murid naik jeung turunna mendak ieu kuari thariqah teh ambalayah tapi salah ngajarkeunana ente lamun berthariqah insyaallah dagang maju kok thariqah si jurusanna dagang ente insyaallah asup thariqah ieu engke lamun asup thariqah ieu jabatan ente bisa naik naon hubunganna thariqah jeung jabatan thariqah mah deuk ngeuweuhkeun dunia baik kemuliaan jabatan kagungan jabatan dunia hiji Allah dek ditaikeun dek diturunkeun kumaha Allah ieu ka Allah we singgirkeun eta thariqah ieu kuari lain thariqah nu salah guru mursyidna encan mursyid geus mursyid gitulah seputar thariqah di Indonesia ngan urang nyalahkeun atuh ulah jadi zikir ai teh disalahkeun emang salah atuh kajen we heulanan engke ge karasa ieu kunyana ya aing zikir kieu bae cek yeuna teh lah aing mandek eureun bae tah eureun balukar eureun atau ieu zikir aing beuki puyeng bae ieu kos kieu emang kunaon gitu barang zikir bae ieu warung merosot nah aju kumaha tuh aing nangan al hikmat belah al hikmat jurusanan datang ke Habib Rozak nah dibere kunyana pesok keris nah ini nah insyaallah lah katanya ya di keris ini bisa miber nih oh ya kalau dialungin atuh geus kos kitu tah diatur truk masyaallah karim hiji nu kadeuleu Allah digoda ku dunia teh digoda ku jabatan teh digoda ku berbagai nikmat teh henteu hiji Allah ti dieu geus boga kanikmatan nah sakubata mari diangkat jadi wali Allah ieu kan di dunia geus tah urusanna kamari hirup sorangan sadajan babarengan zahirna qalbuna jeung Allah sadajan zahirna jeung bupati jeung gubernur tapi ieu qalbu jeung Allah sekalipun jeung presiden atuh sabaraha jalema zahir ieu tapi qalbu jeung Allah berbeda engke bakal langkah-langkah anu memang menikmati dunia jeung nu teu menikmati dunia urang bodoh biasa bae tapi nyana mah teu melu sabodoh jelema ieu nu penting dirina jeung Allah geus ai bisa mah mangga bae ketika teu bisa hati-hati geus waliullah nu berangkat di pemerintahan aya nu di perekonomian aya anu berangkat di pertanian aya atuh waliullah mah atuh kumaha nyana bae lamun urang nyaritakeun di salah satu tempat di Karawang aya waliullah eta teh aya kuari ge maksudna nyana biasa bae kadang-kadang kuku cuprakan di laut kadang-kadang mah atuh biasa tani kadang tapi mun dipanggihan kan hese aya di Jampang atuh aya sarua bae kadang-kadang ka kebon kadang-kadang ka laut kadang-kadang tapi hese urang neuk ngobrol hese termasuk di Pandeglang atuh aya kadang-kadang ka gunung kadang-kadang ngobrol kadang-kadang tapi ngobrol serius teu bisa lamun eueuh nu kararitu di kumaha di nagara ge aya kuari teh di nagara anu keur ilu pupolitikan biasa urang mah teu jaho si eta tapi jangan ngaluruskeun setik atuh mal kanyahoan urang kuari hayang boga sumur caina supaya keluar kan kudu digali heula aing ngagali kan kudu bobolokot atuh waliullah ge keur ngagali cai herang teh atuh bobolokot kadeleuna ku urang bobolokot amat bobolokot jangan takut nanti udah keluar air baru tahu atuh kos kitu pemain mah tuh urang mandeurna sananaha atuh teu nyaho jiganan urang mah boro-boro jadi wali cinta ke kawali henteu eta cenah jarah ge lain cinta wali cinta duitna urang mah tuh jaya keuntungan sabeus sabaraha pun geus dihitung bae ku jana teu eta kan urang lain cinta wali eta mah urang gua cinta etana nah berangkat geus jadi di akhirat kuari mah wa ammaribuhu fil akhirati keuntungan di akhirat masyaallah fa huwa fil jinan surga lain di akhirat di dunia geus ngarasakeun wali mah surga geus ngarasakeun lamun Tuan Syekh Abdul Qadir sering dikiriman rampadan Abu Hasan Asadi Imam Mursi Ibnu Athaillah kan kaget ketika muridna kalaparan keur zikir teh lantaran 40 peuting teu dahar teu nginum aya nu pingsan
pinsan ya nyanakan ngalirik we ka luhur ya Allah ya Rabb teu kebel set datang kan kasaksian tah dahar ini kumaha aja sanu mawa eta kan di mah haji pendiman wa aya gareuh geus aya di mejanya dari dahar pada kemana ini orang cocodot datang itu kan beda jeung ilmu kawalian tuh kan itu mah datang gimana cocodot berit cucurut emang sebangsa ieu jangan wajeng berit tuh kan Masya Allah karim surga walhur bidadari atupan bidadari mah lain cara orang Bandung jeung Karawang atunya namun nyidu ka laut seungit atuh kelek lagi seungit dak atuh coba artis kelek namun teu make Rexona bahal Masya Allah karim atuh seungit ya Allah ya Rabb lamun cinggirna ditololkeun ka dunya mata poe mit hampura cek mata poe pula eleh ku cinggir bidadari mata poe mundur mit lah hampura cek yana anu dek lumpakanna sagede haji pendek teu sudi aing mah atuh teu sudi numpakan bidadari potongan kos kitu teu cak urang cak Allah mah teu mangga bae atuh teh mah nyangakeun sadaya-daya ulah wakahayang sia pikiran heula ibadahna ya Allah ya Rabb wal kusur wih istana gedong atuan batana ge lain buatan Cisoka bata buatan Cisoka mah komeng kahujanan jadi tanah sial ta Cisoka ya Allah ya Rabbi ieu mah batana ge tina zabarjud inten permata Masya Allah karim ieu tajang wali-wali Allah wal gilman pengladen sekitarna anu ngaladenan urang hayang naon ku padahal teu perlu diladen tapi jelema gede kan diladen wal asribah berbagai minuman geus puguh kopi geus puguh susu geus puguh arak geus puguh minuman luar biasa geus sagala kahayang minuman aya kabeh ya Allah karim sairun ni'am jeung berbagai kenikmatan fil jannatil ula wa hiya jannatul ma'wa yakni surga ma'wa aya segala rupa dibere bidadari seorang 70 Masya Allah encan bonus ya Allah bukaan ku urang ayo guys urang di luhur beteung mah ayo pindah ti beteung ka beteung ti susu ka susu jadi surga mah capek jeung parawan deui Masya Allah karim tah nu mantak waliullah mah geus bebeakan teu hayang sama sakali kana dunya engke bae di akhirat lantaran kuari kurang kabong diteangan ku urang dunia datang ke urang eueuh himah ngaji eueuh himah ibadah ieu kan urang berarti loba hijab tinggalkeun eta deuleu surga heula mimbitina surga heula kabla ditunang ge teu hayang ieu surga Allah leuwih nikmat jeung kabogoh daripada jeung bebereanana urang dibere kue cincin ku kabogoh kabogona urang jauh dideuleu ku urang kue cincin ge diciu buat lain di dahar lain Masya Allah neuleuh kue cincin teh asa bobogaannya na Masya Allah aduh teh bobogohan tololnya saya atuh kue cincin di minyak misikan nanaonan nikmat jol besar witina anu ngiriman kue cincin dibalangkeun teu hayang aing naon anu bogana geus mandang bibirna kue cincin geus eueuh nanaonan memandang senyumna kue cincin eueuh nanaonan kukorbankan segala-galanya untukmu nyawaku kuwakafkan untukmu budak tolol jasa ta bobogohan Masya Allah diterik matahari terasa sejuk ketika aku bersanding denganmu tanpa harus ada payung engkau sudah menyejukkan hatiku Masya Allah gombal lah iyalah jadi urang teh kuari mah budak keneh urang mun ditanya ibadah hayang ka sorga orok tama kos kitu mah ngadahar bade krisin embungeun lantaran pait diamisan supaya daek nah ieu ge hikmahna maca sholawat ieu hikmahna maca ieu urang percaya kana hikmah kabong bro engke naon teu hiji bae Allah ketika geus dibere rasa jeung Allah geus udah naonan sorga mah sapira sorga atuh
Jepang nikmat-nikmat di akhirat di surga atau kapan neuleuh Allah. Ketika orang diberi neuleuh ka Gusti Allah engke jaga di surga jeung pasti eta kenikmatan surga seakan-akan naon gitu garan lebu anu berkeliaran ku eueuh harti-hartina. Sedangkan Kangjeng Nabi mah iraha hayang bisa jeung Allah teh ya. Ai urang makan di waktu aya anu seminggu sekali anu sebulan sekali aja pendek mah lah sak surga sakali dong nya nama gitu. Teureus teh sakitu ge. Jatah tadi namanya nama di luar tuh bisa ka jero. Di luar ngan haju digarrokeun kurang surga. Pen sini pen dah. Tadi namanya dah di luar bae teu beunangeun ka jero teh buka kuncina masalahna. Sebab kuncina teh kapan kudu Islam. Jadi rogok kuncian, salatna teu nyangkol, salat teu nyangkol. Jeung zakat teu nyangkol teu bisa dibuka tuh kuncina. Ngan nyana ikan neraka merembung ka surga teh datang di tengah. Ngan di digarrokeun we ku kawin gede pen gitu. aduh. Masya Allah. Nah iyalah keuntungan mengurus ruhani. Tinggal urang na bae kuari sangkilang urang encan bertorikoh tapi langkah urang soba mulaian hiji udang tipeting ulah kapiheulaan kudu dihandap udang biasa normal ieu mah anu dihandap udang nu luhur peureum ai neuleuh ka sisi aya ceklak beres pogon kiai sia Masya Allah karim. Tadi wudu sanajan 2 rakaat sebab salat 2 rakaat tengah peuting anu ngaran tahajud teh leuwih bagus tibatan dunia jeung eusina. Urang lamun inget kadinya ngarenjak lamun teu salat Masya Allah 2 rakaat leuwih bagus jeung dunia jeung eusina. Ya Allah ya Rabb. Rugi amat atuh lamun teu 2 rakaat aca. Geus dibejaan kitu ge teh coba ge peuting. Aya eueuh coba ge. Geus dibejaan ka komo nu teu dibejaan. Mantak wa bilal laili fatahajjad bihi nafilah. Masya Allah guys diangkat jadi wali teh la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil dengan nawafil seakan-akan fardu sebab lawan neuleuh Allah cek Allah sia ngagawean sunah ge geus kos fardu bae atuh komo nu fardu geus maneh mah kekasih aing hatta ahbab ata uhibbuk sehingga aing cinta ka anjeun sunah bae kos fardu maneh atuh komo nu fardu urang mah fardu teh geus dianggap sunah geus hese jasa Zohor ge diengkeng hiji jeung asar. Asar ge. Kadang-kadang waktu subuh mah geus istiqomah jam 7. Istiqomah jam 7. Ajeuna kieu Allahumma hadi dicak anakna kok duha sih pake kunut abah mah. Nah iyalah kehebatan wali Allah Subhanahu. Tinggal urang nyaritakeun ruh rohani al-qalbu wallahu a'lam.